Ya siap benang Dai syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing. Ha? Itu awewe tingali awewe mun geulis. Mana tuh lain awewe lain tang kacau sama ku angin katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana hayangnya howe aing wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah aduh cilaka lu pelarian misi kumaona dunungan dialungkeun jang abong kena dedemit rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu abong kena dedengkot nepi ka urat saraf hirup urat urut teh naon sia teh lu mana we teh daya dunungan urang abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula urang dek naon wade ngiring nemak atuh tuh panah wah ieu teh kulan di Sukabumi teh ayam pelung kulantaran di sada sabat teh kok di huluna aya maneh sanes anu sanes aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada kita hayu cinta kukuring aya teh disada wae mah nya dipencit ku abdi teh da teh aya jalan atuh nya kumanehna dagingna ku abdi huluna nu bogana mangarep-ngarep bisa maneh nemakna tiasa ti eyang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu lat di ditu nemakna sae denawa-denawa rasakeun panah-panah pisan moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan awas dawalan healing dawalan ieu Bambang Somantri deuh sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh nya aing nu boga lakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi halah modar ku aing buta kitu mah tingalikeun tau yang serikeun sia ari aing gagal teh tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge matak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola sambungkeun antara teori jeung otodidak heueuh sagala rupa oge da kudu bareng aing lain hare-hare wae hirup buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu tapi dek kang ngeureueuh we geuning wah batur nya andel naon ya dulu itu panah-panah nepi ka cing saririt kitu lah